sia di dunia 60 tahun tulisan sholat mah saeutik jasa ngan lebaran doang. Ilo lobana sia dagang bae, dagang pandagang mah urusanna eta mah rizki. Urusan rizki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rizki mah aing nu ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Teu setiap lu kumalangang di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa. Henteu. Oh, da eta urang lamun inget kadinya masyaallah. Endeu kumaha nu mantak direnung, ieu keur cai renungan para wali. Wali teh ngarenung, mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga-BAP na malaikat. Perintah Gusti Allah salah neraka. Beuh, ieu aing hirup. Coba eta hana sugih henteu kadaan. Lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya cape mamanggul waluku. Nya cape nutur-nutur buntut kebo. Nya cape aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Ai di akhirat dia kos kieu eta renungkeun ku urang. Salamet moal aing sih. Wa kaifa tunkiru ba'da ma syahidat bihi 'alaika 'udul dam'i wa saqdi. Ayat ieu neruskeun ayat nu kamari, di mana kamari dijelaskan bahwa engke di yaumul kiamah para rasul-rasul dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ditanya para rasul teh dek dipenta pertanggungjawaban tentang tabligur risalahna. Kena kasaksian ku umat, kena kadenge ku umat, kena kanyahoan ku umat. Maksudna hendak mengecek mana umat iman ka rasulna di masing-masing zamana jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna. Maka rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP, ditanya soal nyampaikeun risalahna. Masya Allah. Ulah-ulah rasul dipanggil ku Gusti Allah anu ieu teh ancamanana neraka. Sangkilang bupati bae dipenta pertanggungjawabanana, gubernur dipenta pertanggungjawabanana, DPR dipenta pertanggungjawabanana. Nyana teh kesang badag kesang halus. Lamun nyana teu main jalan dapur bahaya. Untung jalan aya dua, hiji jalan hareup, kadua jalan dapur. Lolobana pejabat make jalan dapur. Iyalah lantaran dek dipenta pertanggungjawabanana presiden dek mikeun jabatanana ke penerus bangsa. Iya dipenta pertanggungjawabanana selama nyana menjabat 1 periode atau 2 periode. Apa yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak pelaksanakan dengan aturan-aturan. Lantaran singa de negara urang teh lain milik pejabat, kutitipkan bangsa dan negara ku cek Bung Karno. Bahasana ge kutitipkan. Bener sia nyekal titipanana aman. Teu bener sia di dunia bisa aman lantaran bisa jalan dapur, tapi tidak ada yang bisa aman di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal disaksian ku urang bagaimanakah Bung Karno dulu, dan bagaimanakah Soeharto dulu, dan bagaimanakah Gus Dur, bagaimanakah Megawati, termasuk orang yang kecil Habibie. Bakal dipenta pertanggungjawabanana kok bisa lucut eta tim-tim, termasuk SBY 2 periode dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah engke di Rabbul Jalil, urang sebagai saksina. Muncul coba saksi nu pernah di presidenan ku SBY, coba dia. Wah kabeh berdesak-desak, berdesak-desakan, saya saksi. Kumaha sia ieu? Waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha? Wah.
dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Buruh ditanya, petani ditanya, pedagang ditanya, kabeh ditanya. Di dunia mah bisa lulus di MK, di dunia mah bisa lulus di KPK, di dunia mah bisa lulus di berbagai kendala lantaran bisa jalan dapur. Di hadapan Allah malaikat batu bisa disogok lantaran malaikat batu beukeun dahar. Teu beukeun dahar jeung make nyogok make naon atuh malaikat teh dibere awewe aing mah teu hayang cek malaikat. Teu hayang emang polisi asal dibere awewe we haji bae irungna beukah. Wah, ini makanan gua. Eta. Ieu Rasul teh dipanggil ku Gusti Allah. Hendak ditanya soal tabligur risalahna sesuai atawa henteu. Nu bisa ngomong sakitu ge Rasul teh tepat-tepat bae ngalaksanakeun tugas dan nu pohara. Begitu dipanggil ku Gusti Allah, kumaha jawabna? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Nu bisa jawab kabeh ge nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Da Gusti nu Maha Uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyanggakeun eueuh nu ngajawab. Panggil Kangjeng Nabi Isa. Isa maju. Maju Kangjeng Nabi Isa. Tanya ku Gusti Allah. Selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani, dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik, dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan. Nah, ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran. Nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti. Gusti nu Maha Uning, abdi beusi kacaletot ngomong Gusti. Rempan abdi lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna. Salah seren neraka. Teu mamrih eta rasul, teu mamrih eta nabi, teu mamrih eta wali, teu mamrih eta kiai komo kiai sakuping. Wah, geus tah. Seren tah geus. Atuh komo lurahna tah manggeus. Oh, geus tah mamotokodimin ka nerakana ge tah mah. Hese, geus ieu mah bahkan mah anu luar biasa ieu. Ngegeter kabeh ge neraka berhadapan jeung kenyataan ieu. Mantap Kangjeng Nabi Isa ge nyari eta. La ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Gusti ngangakeun sadaya-daya mangga da aya catetanana Gusti. Tanya Raqib, tanya Atid. Mangga abdi mah geus teu bisa nyarita beusi kacaletot. Isa iz qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kejadian-kejadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masya Allah. Dibacana kuari dimensi pikiran urang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur caritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun kuari abeh nyaweun teh bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyahoeun Kangjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa. Padahal Kangjeng Nabi Isa lain pangeran. Iyalah dicaritakeun kuari kurang. Padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho geus pikiran urang kuari ulah mikiran dasi. Ulah mikiran sapatu herang, ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan, ulah mikiran anak. Kuari teh urang ngahayal ieu teh di mahsyar. Tadi geus gadahar uduk oh masalah guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung historikor mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah
Baitul Maqdis direnung deui, neraka direnung deui, surga direnung deui, mizan direnung deui, jembatan Shiratal Mustaqim direnung deui ketika orang di BAP. Renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ke batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun henteu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah. Anu geus jadi nya nama deukeutna jeung Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca. Oh kitu. Januturkeun mah hese aya qanaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian ku urang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali, qanaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh. Hese jasa lantarannya nama keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah ngeueuh jurusan kiai bae nu aya jurusanna eueuh hiji-hiji aja nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan itu cuma temu mau bukan naon tugas kitu mah eta urang Cisoka tong ngomong bukan naon tugas kitu mah. Imang dek lain nyaritakeun bogana naon, endek nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar, nginum, ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat. Nyaritakeun torekat mah deuk pepegatan jeung dunia. Emang dititah, ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing. Can datang berarti ilmuna. Encan datang dahar mang nu ngaturna Allah lain urang, nginum mah nu ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing. Urusan rezeki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun. Tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, je maju. Geus rarasaan teh rasa aing neraka. Geus boga nya ge rasa asana. Sabaraha taun je hirup di dunia? 60. Pake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna pake meuli sawah. Hasil sawahna pake kawin ka karaon. Cek malaikat wah iya makanan gua ya Malik cek malaikat Zabania Malik ya hiji ya mangsa urang ya jahanam bukakeun jahanam sia di dunia 60 tahun tulisan salat mah saeutik jasa ngan lebaran doang ieu lobana sia dagang bae dagang pandagang mah urusanna eta mah rezeki urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rizki mah aing nu ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Teu setiap lu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa henteu. Cek jabannya seret. Geus ulah loba omong temen nu seret. Diseret cek pemajikan ke haji dadah cek haji sial dadah sial gege bakal di BAP ya sial aduh eta urang lamun inget kadinya Masya Allah endek kumaha nu mantak direnung ieu keur cai renungan para wali teh ngerenung mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga-BAP na malaikat perintah Gusti Allah salah neraka beuh ieu aing hirup coba eta hana sugih henteu kadaan lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku nya capek nutur-nutur buntut kebo nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae ai di akhirat dia kos kieu eta renungkeun ku urang salamet moal aing sih Masya Allah lamun urang ngarenung ka dinya ketika urang ditanya sia
sok ngaji kan gak cilongok sok make motor non Scoopy menang di mana ngeridit tanya hos yang ngeridit haram mun urang ngerenung kadinya Gusti Allah meureun cilaka geus lah Scoopy jual ngeridit nu gede deui ya Allah ilah renungan-renungan jadi urang teh kita ngerenung alam dunia renungkeun ku urang nu amal bakal kabawa ka alam akhirat renungkeun ku urang eta teh tafakur teh ngaranna tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah jalan untuk usul ka Gusti Allah 3 hiji tafakur 2 muraqabah 3 zikir mah tama jangan ngabenturan nafsu-nafsu urang zikir mah jangan benturan dong la ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang zuhudna qanaahna tawakalna dan lain sebagainya ai sakadar zikir doang mah zikir watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ampun gede panjang zikirna mun cau nu laleutik teh cau naon kana 11 zikirna 11 bae cau na ge laleutik ieu mah eta zikir urang tapi masalah emang datang kadinya tuh terus bae ngan ieu keur carita jelema nu murni jelema anu berpangkat insan kamil anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ka dunia tanpa melirik kana jabatan tanpa melirik kana tahta hiji be Allah ieu nu kurang rek dihawalan teh jelema nu model kitu masyaallah. Nah ya Kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyatuka biruhil qudus keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7 keistimewaan Kanjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol luar biasa di luar jangkauan manusia di luar konstatir manusia hese neangan tandinga model Kanjeng Nabi Isa alaihi salam tapi kan datang ke kiwari mual ayat tanding Kanjeng Nabi Isa maka keistimewaanna dibuat di Al-Quran nu bakal kadenge kurang engke dipempa pertanggung jawaban di harapan Allah di Rabbul Jalil urang kuari geus nyaho keistimewaanna 7 hiji hei Isa putra lalaki Maryam inget anjeun kana nikmat kaula nu telah dibikeun ka anjeun jeung ka indung anjeun kudu disyukuran nikmat tersebut kaula nu agung cek Gusti Allah melen mere nikmat ka anjeun 7 hiji Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil qudus waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil qudus dengan malaikat Jibril kumaha mang tukallimun nasa fil mahdi wa kahla borosot Kanjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak Kanjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril tetah niup leungeun baju Siti Maryam ditiup eta mah sakadar sabab doang tanpa kitu ge bisa malaikat Jibril niup beteungna langsung karasa hamil lah dicaci dimaki Siti Maryam lompat ka leuweung tanpa bicara Siti Maryam lantaran Siti Maryam waliatullah lain jelema sambarangan Siti Maryam teh jelema nu murni jeung suci nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki dianggap pezina Siti Maryam teh panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa lu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah lahir ke dunia Kanjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong lantaran dituduh zina Siti Maryam lantaran dituduh zina
orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, inni abdullah ataniyal kitab, kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah hiji. Sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan, sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktunya na aya di buayan, keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna, dioyagkeun ku malaikat Jibril sungutna, lisana, dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kadenge inni abdullah ataniyal kitab, kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana, engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa disalamatkan ku Gusti Allah. Kuari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jagwa ringkas. Tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit, disalamatkeun ku Gusti Allah. Nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa, dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa. Pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib. Nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana aca. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa naik ka luhur langit, diangkat ku malaikat Jibril. Ieulah ta ayatuka biruhil Kudus. Ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah, hai Isa. Dengan dibarangi kuruhil Kudus tukallimun nasa fil mahdi, anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wakahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana ini Abdullah ataniyal kitab, ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir. Bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara, sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah, dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lumpatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran dan kuari geus mulai. Apapun yang terjadi, milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke ti negara masing-masing, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobo nu dareket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya, datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar, geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hese kene urang jeung igobah di Mekah. Baheula babari kuari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah, engke menunggu manusia adil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi, turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah, ialah Dajjal.
turun Dajjal teu kuat Imam Mahdi, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun, sanggesa turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni ashabul kahfi. Muksalmina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kafiyar kapsatak tayatataya kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis. Cek sakaulna lain kitu. Iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula. Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bakal karak David Hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab. Hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun percaya henteu sia aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal, kuari mah kakarak sujud ka Atut doang. Engke mah ka Dajjal ujianana. Dajjal disujud, oh iya pangeran teh, hayang duit, cekel, yo, hayang emas, cekel, yo. Ujianana naon kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai, gabang, cai, hujan, maju. Turun dirinya. Wer. Ditanya, "Cukup hujan?" "Cukup ngincan cai, cukup." "Eureun sia hujan." "Endeu kumaha deui?" "Endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema." Kakarak bunga bang bae ge sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dimake ceun teuing aing mah kerasa siang kamu disidang di hadapan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas ya. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari geus sararujud ka nu koskarar itu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar, murtad sia. Maca 2 kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah Dajjal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan. Dibuka ku Gusti Allah. Blak. Buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana. Buajang atuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna para ranjang. Pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya eueuh silep meureun di jero. Mendeting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu. Malotot budak leutik sawan. Atuh komo ieu ribuan tahun. Panjang dikucir kujana ka dieu kumis warna ranjang yang mata puru nyebut kalimah la ilaha illallah asana kafir ge kafir kapaksa tak kusieun aing meundeuk syahadat bae kurang sieun melawan lah ayeuna ngajungkel beak geus Dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi. Raja sadunia 2 Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut, nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam. Raja kafir ge sadunia 2, nomor kahiji Raja Namrud, nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae eta. Firaun, dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun. Datang ka kuari dinasti Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tuh moal dibom Irak, melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya, melain Firaun mah dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun. Diganti padahal terus bae. Nah ya engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Berjuanglah Kangjeng Nabi Isa, bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa itu.
mahmur dunia teh kamahmuranan geus sasa dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarwa itu ayat tukabiruhil kudus cek Gusti Allah aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus Jibril selalu ngabarengan anjeun ingat anjeun Isa hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kadua wa idzalam tukal kitab wal hikmata wat taurata wal injil inget Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan Kangjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan begitu asup ka madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jipan nyahoeun balik balik isukna kitu ge deh begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu jipan ibu rek kewan kieu diantepkeun geus coba katilu kali ge kitu keneh terus coba nulis bisa sorangan dek nulis naon me nulis bahasa Arab nulis bahasa Suryani nulis bahasa Latin nulis Cina pan hese jasa Cina mah Cina mah hese jasa nulis cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa ya. Tulisan teh sugan mah kembang ros orang kan tulisan eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu aya deui urang mau mah teu kaharti orang kunyana ge teu kaharti yeuh tak eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara bahkan nyahoeun nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jipan bisa nyaho kitu Isa ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab ade mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjelema kageteun wah Isa lain sembarangan jelema cenah ieu mah ieu na wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kejadian-kejadian isuk bakal nyaho Kangjeng Nabi kejadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho ka tukang dicarita-caritakeun berhikmah artina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah haram lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah ngaranna di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu munahan di jero hati anjeun ku kula kanyo aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok ngomong kanyawan Masya Allah eta teh nang Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa aduh masalah masalah sih masalah lah cara iki suka moal ngaji telos ya moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh waz-zabur jeung kitab zabur nu diturunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil
berikut Zabur ge nyaun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu caritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun karena isi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam mana dari keistimewaanana ingat Isa sakusi Allah wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar nya sia ka manuk manyar teh nyarahon sia mah manuk manyar mah mun usim panen bae lolobana manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah ta eta teh babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking sisa teh nyaho pan ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oyak-oyak guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta keneh. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karar itu tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk sasada doang tui di bolongan kiri katuhu nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk beureunanan puguh eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean aya dongeng naorengan eta patani baheula teh aya dongeng naoreng pangangon teh wasak nyieunnan tina lempung mane rapi gitu-gitu kujana aju ditiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok hepek siap cerekan cenah mun mawa olah olie eta ka imah bangsa nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie anu dina naon garang-garana kitu trompet termasuk manuk nu harus cerekan ngomong piceun kunaon ye gabah hepes ya moal aya eusian atuh kuari mah atuh panekol sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah dina gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah besi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteuneung dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan
talokop awi den didinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak tadi ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyen mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran tongkon ku jelema pohara jasa Isa tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis mana deui keistimewaan teh tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana wa tubriul kaopatna wa tubriul akmaha wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager mau nyeri huntu mah di deuleu doang cager nyeri huntu mah geus asal di geus cager ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mujizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tak kuburan coba ta ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun maneh iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gub biidznillah bukanya na teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng eta kabeh gideung bae beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mujizat coba tanya cek kaumna ditanya menanta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud ulama neuk nyaingan Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud kumaha ta masyarakat geus kadenge alah sihir tah mah coba balikeun deui dibalikeun deui balik deui irji bismillah balik deui ka jero sok nutup deui kuburan masya Allah diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa coba cata kuburan nu ieu teh kuburan ieu kuburan saha mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman beneran benar wari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke hudangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gum biiznillah hudang dengan izin Allah dan iradat Allah blak muka assalamualaikum ya Isa waalaikumsalam cek Kangjeng Nabi Isa man anta ana Yapis ibnu Nuh kuring ia adalah Yapis putra daripada Kangjeng Nabi Nuh masya Allah kurang kumaha cak kaum geus balikeun deui oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula anjeun nyaho ka kula nyaho saha kula Isa alaihi salam kula teh sebagai naon Rasul Allah saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat lamun jelema teh iman bakal cilaka ulah kos kitu balikeun deui ka kuburan wah nu bae dah blon masya Allah cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidznillah balik deui ka jero kubur loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman sebagian kecil nu iman ya Allah
Ilah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa idz kafaftu bani Israil anka idz jitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah. Itu di akhirat maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh, pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun. Hina amu bikotlika ketika eta Bani Israil dek ngebunuh anjeun. Ijitahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru, kumaha cek jelema-jelema nu kafir. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inte aya hadza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat. Ieu mah teu aya naon illa sihrun mubin, sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir. Isa teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin. Hawariyin maksudna mere ilham. Amartuhum ala lisanihi, aing marentah ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya aminu bi wa bi rasuli. Ariman anjeun ka kaula ya ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa, ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, anu dibere kaleuwihan kaistimewaan. Terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham. Ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun, kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta cek kaum-kaum Nasrani dulur kebehan. Ingat, tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh dua nama manusia model Isa. Oro keneh bisa ngomong. Lahir suci ti wanita suci Maryam alaihissalam. Barijeng tanpa bapa. Kesucianan nu luar biasa. Kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur nyawen moal aya tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan, bisa ngahudangkeun jelema nu parareh ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan keistimewaan nyana bisa hiber, bisa nyiples, guys.
Setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Nu gede. Dengan keistimewaan Isa, mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula, dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkeun ku manusia. Otak pikir. Aing memeh Isa pangeran saha? Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Teu kaharti. Ayatna yeuh. Saking keistimewaanana bisa ngahirupkeun nu paeh. Bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa. Ja, lukis kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus, Tuhan. Pencipta alam, Tuhan Allah, Tuhan. Tiga, Tuhan, Tuhan Allah, Rohul Kudus, Jibril, dan Isa. Tiga menjadi satu, Tritunggal. Tiga, tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya ke orang Kristen ya keistimewaan ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuan Syekh Abdul Qadir leuwih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema, gum biiznillah. Kang Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu, gum biizni. Tandingan ku sia. Tuan Syekh Abdul Qadir, Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah, biizni aing mah. Gum biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun ngaten. Umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deh. Masya Allah. Nah, cek William, tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan, ceknya nak. Buburungan, mamanukan. Siapa buburungan? Heran, ini heset bahasa Melayu segala buburungan. Kan orang mah mamanukan, ayeuna mah burung-burungan. Untuk menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mata kararese bahasa Melayu mah hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing gitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang, teu hayang aing mah. Teu hayang mata aing teh dikembangkeun ka situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta mah ka aigok, Masya Allah. Kahayang urang mah ulah make aigok. Kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yuk? Lu nggak ada, gua nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan itu. Bahasa asal geus kos itu sepatan geus teh. Tapi lamun gondrong lain deui. Kumaha? Apa? Kumaha tong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono keceng jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepat biasa. Masuk tong. Hah? Masuk tong. Hah? Lu sama siapa tong? Aduh,
aing mal deui ngobrol jeung nini hese digondrong we jasa jeung nini nu baheula teh waduh cepet jasa gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa cepet jasa du ngomong sok mendek marah bae pan mentek nu geus hayang aing Betawi aya deui Betawi lain nu mentek kula mah bisa ge Indonesiana intelek bisa ngan tilok dipake jadi pohon deui eta tadi aya buburungan gitu kan urang mapan ngeunaheun mamanukan ngeunaheun kan tapi kan di Indonesia mah lain burungan burung-burungan sabodoh lah kumaha sia bae cek William tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran saha eta mah teu kudu Kanjeng Nabi Isa Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak Soekarno ira hayang datang ka Kipalak Masya Allah batak dibere ilmu na ku Kipalak Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ke botol eta manuk dicekel ku nyana batu dikieu-kieu bisa jadi manuk Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanyana bisa hiber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus tumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deuleu hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu deui satungtung deuleu sak hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin ditandinganana ngadu kotok itu mah kotokna geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah pan teu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa culak cilek Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem kongkoromo hebat atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Hidatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak manuk manyar temlah kecil nama gos kitu mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh tinggal Syekh Maulana Hasanuddin we mantep biasa ye kotok cek cenah ieu atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung ngelehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun puyengkeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar rek ngadu kotok di ditu ai si eleh ye si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai kitu sia boga kotok henteu pana tuh bisa ngaulah bingungan kula bae jadi kotok je bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia tah direkam sia aya babacaanna bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuh balokeng mah beureuh kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing
moal cek teu boga soleh ieu mah neuk ngahargaan ka tuan we ja ilmu ge meunang ti tuan. Heuh. Geus urang deui. Urang deui. Nah, geus siap poe Jumat. Geus yang ngaruba kotok ade. Bener bae eta salat Jumat terus langsung ka Kesultanan. Wari siap. Asah gerang ngaru pakotok, anu pakotok. Coba kongkorok ngarada gede sorana. Atuh soleh jeung anana teh mah. Kongkorongo. Jak Sultan Maulana Hasanuddin, ulah pati lo kongkorongo kieu aja. Ngadu mah ngadu wae. Masya Allah, dibawa ke Tuan Syekh Sultan. Dijingjing. Ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing. Pokona mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat, tanggung jawab kotok aing moal eleh. Cak pucuk umun ulah sombong heulanan. Kotok aing teh meunang malena bulanan tahunan. Geus bake awi buta, awi dempet. Geus macem-macem tah eta mun aya awi buta, awi dempet eta pucuk umun eta. Kepercayaanana. Wari lompat ka Cikupa, baroga orang Cikupa tolol tadi Cikupa. Nah, diusap-usap make eta cek pucuk umun. Aya ngado? Wah, ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh. Wah tuh bagus soleh. Ngadu dah. Itu geus kongkorongok deui nyaman teh. Itu kongkorong nang tangan pan. Kotok teh pan kitu bener teh. Atuh siapa osok ngeuleuh jing. Main kotok kabeh horenganan. Masya Allah. Nah, tidinya kongkorok pas. Iya. Tuh bagus soleh. Kongkorok sih sekali mah. Kongkorongo. Kageteun urang pucuk umum kitu amat ya. Asana lain suara kotok teh mah. Dar diadukeun. Eleh heula, lain eleh semu eleh. Kapacok heula. Wah, urang pucuk umun surak. Sia lalab. Beakeun. Geus kagitik deui. Kakarak mulai. Atuh jelema jingan. Sepira ngalawan ku otok atuh. Cia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae. Kos lain kotok tapi disepak siat. Guliting keluar kalangan. Wah, cak pucuk umum parah mati sepakan. Wah, lain batrak-batrak ke lima kotok. Cekel deui kotok, diadukeun kalinya. Buah, disoekeun burak. Aduh, cak Malansan itu mah kitu-kitu deui atuh. Datang ka ucutan kieu ieu bohong. Datung geus eleh pucuk umum. Sadat. Tetep bae teu daekeun sadat sakali deui. Nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Hasanuddin. Akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum. Ieu mah keur carita naon? Boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin. Balokeng ditepak jadi kotok. Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah. Make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge. Nah berarti teu kaharti ku jelema nu lurus otakna, nu lurus pikiranana, nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manya aya pangeran dinobatkeun, manya aya pangeran jajadianan, ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti sing hade. Nah ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana. Sing hade geus urang tingali di Sumarekon, tinggali di BSD, di berbagai daerah gereja maruncul. Padahal bupati na muslim, padahal DPR na muslim mayoritas, padahal camat na mukmin jeung muslim, padahal urat na muslim. Tapi kok tanda tangan nyana teh waniun 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta awakna dek dibeuleuh di neraka jahanam. Inggis amat aing boga lurah kitu. Inggis amat aing boga bupati kos kitu. Inggis amat boga gubernur kos kitu. Naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim? Mantak naon atuh bedakeun saeutik. Cenah kan demokrasi. Deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu.
harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy, Baby Ben, Volvo, Lexus dan lain sebagainya. Sabarangeun ana mobil sia dikelabokeun dina kan dipanggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleu ku sia tah ngerecekna. Sate awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna. Ridho dengan ayana agama luar Islam. Na'udzubillah min dalikum mahamun anak urang. Na'udzubillah min dalik. Mentak sing hade ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawara hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa. Geus kuari mah urang bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa, ti Vatikan datang ka dieu luar biasa, eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa. Nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung, tapi tetep bae di mana aya nu nek ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mbu mantak naon. Nyana di tengah-tengah urang berjuang supaya jadi atuh mantak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah. Atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah, datang ka camat. Nah lamun ti ditu camat dibere duit ndek tanda tangan kurang mere golok mat kada leuweus ya naon ya golok paranti naon ya paranti masjid kotok embe wae ya paranti masjid naon cek camat ulah sok kitu gugurkeun tanda tangan golok nyangsang sia ieu teh nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah Masya Allah, sia mun teu nyaho aing urang tereup. Teu nyaho sia galagat orang tereup sia, aing mah kajen teuing paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja. Awas sia beuheung sia urang mana sia camat? Ye, pan ieu mah bupati. Bupati da ku aing diringsekeun. Atuh ngomong-ngomong ngeulanan urang. Jang naon kajawaraan teh tah kos kitu. Ai di pabrik ku tutang ketenteng. Hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun. Hudang tereup. Hudang waru, hudang pasar kemis. Di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang. Pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja, eta orang pasar kemis. Nu gelut mah orang sejen. Tapi nu jadi raja orang pasar kemis, belum tah pasar kemis. Geulah keur carita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan. Menya pangeran dinobatkeun ku manusia. Tetapi ai katutupan mah pan batinna masyaallah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge sing ade beusi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap sing ade anak urang bejaan Kristen tah Kristen bra kiai kebenaran make nu kitu sing ade tah oh ieu mah paingan sekupi ieu mah ya Ndailah caritaan dina Al-Quran nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumal kiamah nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan Tuhan Allah Tuhan Ruhul Kudus Tuhan anak atawa Isa ulah urang mah pangeran mah ejey la awwala lahu wa la akhir awalun bil ibtida wa akhirun bil intiha hiji bae Allah subhanahu wa ta'ala urang kudu percaya ka rasul-rasul Allah percaya ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran rasul Allah percaya ka Kangjeng Nabi Musa lain pangeran rasul Allah percaya ka Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran rasul Allah 25 rasul wajib dikanyahokeun lain pangeran rasul termasuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran rasul pangeran mah hiji Allah subhanahu wa ta'ala bakal nyaritakeun kahayang kaum Hawarin pecinta-pecinta Kangjeng Nabi Isa anunya selalu mengikuti Kangjeng Nabi Isa keboga kahayang mohon ka Kangjeng Nabi Isa setiap Kangjeng nyarios lalu dipisah
maka amma ba'du mantaku orang guari diturutan maka amma ba'du macana lamun nurutkeun ceuk alinahu ulama ba'd lain Quran ieu mah keur carita nahu alpiwah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd teu bagus amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanana keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun amma ba'd lamun eta kompetisi coret merah aya kiai aju amma ba'd coret merah jadi teu bagus amma ba'du macana kitulah diatur ku ahli bilagah likulli magol wa likulli midan rijal tiap makom aya makolna jadi orang makomna ieu mah makomnahu amma ba'du henteu cenah kula mah deuk amma ba'd bae atuh sabodo sia ngancak masyarakat nu nyaho kiai bodoh mantan geus kitu teu maju bodoh lantaran kudu amma ba'du amma ba'd emang salah sok sia mah sok aju hayang disesuaikeun sungut na meureun sia mah padahal ge likulli maqam magol salah mah dengan kurang pas jadi henteu nyekrup lamun mur nomor 12 atuh kudu 12 deui lamun mur 12 dibere 13 logor abi brojak ge embungeun logor tawakulu aya apaan di dinya teh wajib kudu ditendenan Pak litil ya wujuban ulipa lamun teu aya apaan berarti salah sana salah neraka jahanam budak lain ieu mah lain urusan neraka ieu mah mata turika udamaiban ketika teu sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna maka bisa diajukan bodoh amma ba'du fayaqulu bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam gelar Kutubur Rabbani di Jakarta aya tokoh Rabbani aya di Jakarta opat tingkat di wah tokoh Rabbani eusina sempak jeung cangcut belon ta tokoh aduh ngisin we wara mewah tokohna itu tokoh Rabbani teu kira-kira budak nyeun tokoh masyaallah barang asup ka jero urang gambarna gambal aya wal haikalus somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lamiun nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallah ta'ala al-hasibun nasibus syarif as-sayyidus syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain qaddasallahu sirrahul aziz mandak cek Syafadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadi nyana melihat satu sisi
lain kernya ngaletiken lain kernyalaken kurang perbandingan tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz nunggal kitab nyana hampir nyalakeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah dikeluarkeunlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif dasan mantak ti baheula qaddasa geri geus didiskusikeun baheula kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an oh ceuk kula ieu kurang pati luak lieu eueuh masalah ngan kan geus dipatwakeun geus didiskusikeun lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar Imam Romli jelema nu teu nyahoun kana hulu peda teu nyahoun ka jengkol urang mun ngomongna Hajar Habib Rozak mah teu percaya urang sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjenengan mah ayo nu ngomongna ahli Allah salah radhiyallahu anhu gengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat gelar ulama radhiyallahu anhu gelar itu ulama Amiril Mukminin Khalifah Amiril Mukminin radhiyallahu sebab nu dijalankeun secara zahir syariat ketika nu dijalankeun batin qaddasallahu sirrahul aziz atawa quddisa sirruh lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawina tinggal dituturkeun bae da cenah ku alaman radhiyallahu anhu tuh kumaha sia bae bejaan ongkoh sia Ibnul Imam Sayyidi Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki dosat panjang orang menyaritakeun dosat ajeun Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid Ibnul Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Dawud Ibnul Imam Sayyid Musa Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musa Al-Jun Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna Ibnul Imam Al-Hammam Sayyid Al-Hasan Al-Sibti Ibnul Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab pohara jadi itu orang paingan jadi wali orang binna heula deuleu mantak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha mantak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha mantak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha sarua satu bina horenganan dia mah bin cinglu tuh bajana sakitu mah tuh bin Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan boga anak Sayyid Hasan Al-Musanna boga anak de Sayyid Abdullah Al-Mahdi boga anak de Sayyidina Musa Sayyid Musa Al-Jun boga anak Sayyid Abdullah
boga anak Sid Musa, boga anak Sid Daud, boga anak Sid Muhammad, boga anak Sid Yahya Zahid, boga anak Sid Abdullah, boga anak Sid Abi Shalih Musa Janki, boga anak Sayyidina Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan. Jailan eta jajahan Iran. Jadi orang Persia Iran. Mantap dibawa Jailani na kuarik mautna di Baghdad. Jadinya nama masantren datang ke tebalik deui. Urang masa minggu sakali balik geus ngancem bae ka kolot. Awas we saminggu ieu teu dikiriman awas. Kolot diancem ku anak blon. Imat balik deui langsung Baghdad, masyaallah. Mantap jelana dibawa. Baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji. Terus pisah jadi dua, Iran, Irak jeung Iran sarua. Itu sajajahan. Kemudian dibagi dua. Nah, kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran. Didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir. Anunya nama mejena kerulin letikene. Kerulin letikene. Ngadenge suara. Ya Mubarak. Pagiat jana. Nyana keur letikene sekitar umuran 5 tahun. 5 tahun genep tahun. Aya suara tepuguh timbana. Ya Mubarak. Mubarak, kaget jana, lumpat ka imah, kaget. Suara ya Mubarak, lumpat ku sabab ku saking sieun-sieunan naik kaparanya, naik kapara, barang di para blok para muka rarasaannya na, kadelelah jelema keur wukuf di padang Arafah. Umur genep tahun geus bisa dedeulean gitu. Mata urang mah dedeulean teh kuntilanak, pocong urang mah. Iya bener blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleuh keur wukuf di padang Arafah. Kagetnya. Langsung turun bebeja ka emakna. Mak, aya naon? Mari wes-wes kan diais ku emakna. Aya naon cing aya naon? Tadi ngadenge suara ya Mubarak. Kaget emakna. Kula terus kaget sieun lumpat. Terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah. Diusap ku mana ulah loba omong cek mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat kamari anu bebeja ka dieu aduh kiai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula laleungitan bae si pirasat lain deui cenah ente cai bae cenah kiai hari bare cai sugan meureun urang baheula kitu kanu kolot cek yeuna atuh saru eta mah buah ragag moal jauh ti tangkalna uyah moal teh kaluhur sok inget ka ieu we dongeng teh aya jelema jadi kuncen kuburan kuncen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirna nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nyaah aduh nyana nganasehatan ka anakna nak belajarnya ke ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus bae abah mah geus nasib beureun mohon atuh bah cek akhirna langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianterkeun masantren geus bae bapana balik deui masantren di pasantren teh sok kitu jauhna bobokelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah nyana pindah ringkid deui pindah deuk ka pesantren sejen
ngan pas tengah-tengah antara pasantren nukunya anak dipindahan jeung nu dipindahan begal napae begal bae aduh jeung aya kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu itu begal diurusan guna lah dikubur bae lah jeung dikubur ta begal sisi jalan kubur nya kieu bae merenung nya teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip nyana merenung gitu teh datang ka dinya ditanya ceng kunaon cicing di dinya aduh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh saknya teh lah kuburan keur dijarahan we milu atuh kula jarah milu nya dinya dipangjarakeun takunya terus eta bebeja pang euy aya nu soleh saknya di ditu anyar jelemana ge teu ka mana-mana muridna meureun saknya ieu urang zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan rame atuh sugih nyana ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR we gitu akhirnya bapana lantaran asetna rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek jana aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katarik nya ge zarah ka ditu oh jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna ih beja anak aing nya kana teh aju pelukan ngobrol ceng siapan gua abah di pasantren keun mbah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna mbah ceuk nya teh lain kitu helanan kumaha lalakonna kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heuh jeung kula terus pindah begal tengah jalan bae aju dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh mbah jadi ramenya begal ge nya bah aju sia bebejana kumaha jelema saleh masyaallah ai itu nu sok dijarahan ku abah teh anu dikuncen mana begal eta sial horeganan sarua kuburan begal ge be tah nu mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna wajen ku kumaha ge kitu bae di ditu emak begal di dia anak begal sarua tah jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atuh jadi kuncen deui di dituna hasilna menang hasil ti DPR atuh anakna ge minimal jadi pemalingan lah ti dituna hasil menang polisi anakna minimal nya teh meresan rakyat bae atuh kumaha ti dituna polisi deui abri deui emang karena itu atawa sanajan teu akur tipe anu mantap urang dek masantrenkeun anak sing ada biaya lamun hasil nyaloan anakna di pondokna jadi calo bae ulah eta sing ada eta nah ieu sing ada tah ieu urang teh barang dahar cek soleh teh mah jagi soleh atuh cenah kula mah atuh menang berkat ya alhamdulillah anakna kuari ngariung bae atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna kuari beuki ngariung urusan bisa ngaji jeung teu lain urusan tuh mah nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung bae asal nu ngondang ngariung mah marah tah ti ngariung deui gitu mantak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh lah ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak cukup urang bae leg-leg jadi tadi kurang tuh urang ge ulah cilaka bensin dah
numanta ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati sedengkeun bensin ti bupati mah jurusan ibadah sebab tina pajak ulah kaget lamun kiai lazat tina ibadah ulah kaget lamun kiai jadi sangheuk ku ari ibadah ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju pulang nya bensin lah 2 tak bensinna ulah sok disalahkeun kumaha haju suzon ka kiai deh kiai eta mah ngomongna sangeunahna bae cek nya mah kumaha meureunanan suzon bensinna merepet bau kana irungna ge dilumpatkeun gas pok bodet teh lumpang eta 2 tak eta gol kitu nah ieu kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin 2 tak hiji moal aya lazat ibadah cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensinna nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar ku urang ulah sok dibikeun ka anak urang ngadahar hasil ti pamarentah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakeun ka pamajikan terus bundal jadi anak eta bensin udang pamarentah teh jadi anak kuari anakna hayang namanya hape urang nonton TV bae geus diulah-ulah ge ku kolotna ieu tetapan dina cai manisna hasil bukti bupati diturunkeun ka anak bidakeun ngaji anakna macan koran bae deres koran bangsa Kompas mah Merdeka ieu mah pokok Masya Allah di Bitung ada gorong-gorong kos kota makan kos gitu ada bungkusan hitam ternyata bayi kecil tolol eta Bitung eta kos gitu Masya Allah jelema kasep bungutna di matana di hideungan inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek goblok eta kos gitu eta kos kota eta kos gitu moal pinter sia macaan pos kota bae mah moal dijamin moal pinter kajian kumaha ge mun urang maca koran Merdeka Kompas eta kelas-kelas internasional ulah bila perlu bahasa Inggris bacaan ku urang teu ngarti los baca geus urang woi rame amat ieu baca horenganan ti balik nyana bebeja ka anakna nak mobil ti balik mana tuh geuleuh bana di luhur atuh lain mobilna ti balik ba korana korana emang sia laki-laki horenganan bibrojak tuh kok gitu bodoh mah dibawa ka mana geus ya iya bapak na kuncen anak na jadi kuncen meujeuna nah wa inna nasaba waliyati hadratis sidina wallahu a'lam bissawab